Gedik indit rurusuhan jog ka pasar kasampak jalma-jalma keur ngagimbung hareupeun grosir beas. Haliwu pakewu sararea katenjona murang maring. Ku kulutus ambek-ambekan gogorowokan. Pak, kuring geus 3 poe teu dahar. Nyaraskin ngaleungit beas beulieun ge eueuh. Ieu naha kuring kabagean beas haput ciga kieu. Boa-boa beas plastik ieu mah. Kasadayana apan kuring tos ngajelaskeun beas tos seep. Can deui aya kiriman. Teu apal kitu kuring sararea langlayeuskeun teu dahar. Beasna ditimbun disumputkeun nya sangkan hargana mahal. Heh, ulah ngomong sangeunahna make jeung nuduh sagala rupa. Naha kamana atuh ngaleungitna beas teh? Nu jelas mah kuring teu nimbun, tanyakeun tuh ka pamarentah. Wah, pamarentah mah teu becus ngokolakeun beas keur hayat. Aing lapar. Eueuh beas, urang sangsara tapi loba nu sarenang. Kamana atuh leungitna beas teh setan? Heh, bapak-bapak, ibu-ibu sing salabar. Pamarentah keur banting tulang ngusahakeun beas. Cadangan beas nasional aman. Mana buktina juri? Yeuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Pamarentah rek ngimpor beas sagancangna. Nya, tapi urang terus dijajah. Ukur bisa ngimpor terus tapi kagempor. Moal bisa ngimpor lantaran duit lagi dibadog ku koruptor. Lapar, aing lapar. Urang hirup di negeri agraris, tapi urang miskin salawasna. Mana ketak para wakil rakyat? Mana tanggung jawab pamarentah?